Aya orang kampung Cikuda Marga Laksana Cipeundeuy teu di dieu. Kabeneran Sabtu kamari tanggal 27 September 2025 nanteur adi nikah jeung orang kampung Cikuda Marga Laksana Cipeundeuy. Hari akad nikah nama tanggal 20 genepna di Masjid Nurul Falah. Kabeh keluarga jeung baraya nganterkeun anu resepsi ieu. Marawa tetanggean hiji ewang. Pika ditu disambut ku acara adat nyambut tamu. Aya Betty Lapea joget ngagoda panganten lalaki. Untungna we panganten lalaki tahan godaan. Kalah jadi ngagoda warga anu keur narongton ieu acara. Dayang-dayang oge nyambut ieu panganten. Lalaki jeung rombongan. Panganten awewe siap ngalungkeun kalung kembang. Anu nganteur geus teu kuat hayang buru-buru dariuk jeung parasman sigana mah. Ieu kondisi dipantau ti udara. Si AA ieu teu eleh nampilkeun tari-tarian oge. Acara meriah pisan. Alhamdulillah lancar nepi ka rengse. Kange Ahmad Panani sareng Amah mugi-mugi janten keluarga anu sakinah mawaddah warohmah jeung engal-engal kenging momongan. Amin ya Allah ya rabbal alamin.